Kok Non, boga nomor pemadam kebakaran teh. yang mana sia botak? Iya awak asa paranas kieu ke. Ai manes dahar can. Acan yayang candahar keueuh teh. Kunaon atuh can dahar maneh teh? Keueuh mah lamun yayang candahar, keueuh ge moal dahar ah. Aduh. Kita mati bersama tuh papa kenal lama. Ya berarti kita jodoh kalau gitu teh. Nah hanya biar orang teh baheula, terus hate orang teh deg-degan wae. Oh, eta teh akibat kelakuan sorangan ke Kalakuan sorangan kumaha le? lain di mulut, lain di hati. Anjing jadi maneh teh tukang wadul goblok. Siap, goblok aing. Ulah di sana di dia. Cicing Anjing ngerakeun pisan goblok. Tinggalikeun alah eta di sana jero teu. Goblok si anjing. Orang masuk aneh ku awewe euy. Aneh kumaha sia? Heeh, ke geus bogoh si bantal teh ganjel sirah. Terus kumaha gitu? Nah, hamun kerewek wok sok dipake ganjel bujur. Naon sih hasiatna ke? Sia teh nyaho eta teh mah leuwih make. Sia teh geus make makan bisa goblok. Suara lagi indah pok. Anjing Ke geus masang di tato anjing goblok didinya. Edan, mantep euy. Heeh, sok gancang balik atuh sia teh kalau ngomong gelis. Sok gancang. gerak negara apa lu tolongan mah. Goblok heula. Tah kitu kan saeutik susuna. Bagjang, daun mah deukeut tah warna cangcut sini tah warna naon? Warna coklat. Coklat apa ti mana? Kan penting saya mah barang kadi. Anjing, goblok. Ini make cangcut mana benerna? Itu make cangcutnya. Baik anjing juga tato. Siapa tuh? Pal naon? Ternyata lalaki dewasa jeung awet dewasa teh pencinta alam. Ya ai maneh, maneh pencinta gunung? Siapa pencinta burung? Ya atuh anjing eta mah. Beuna. Kayak cepon keren cepon. Aing keur nyari hate le euy. Lain cepon. Aya gosip cenah. Yen cepon teh terjadi cenah kawin si Karsen. Benar teh? Bener le, si Karsena mata keranjang. Justru mata keranjang mah awewe cek aing mah. Nah, saya teh bet awewe. Tinggali we atau ningali keranjang kuning COD. Ningali keranjang yo COD. Siapa goblok? Beda, saya beda goblok. Kumaha rumah tangga maneh teh? Ah, geus cerai deh rodat anjing. Matakna kecekot balege. Rumah tangga kudu aya angka hiji 24. Nah, le. Heuh nu kahiji hate, Nu kadua, mata, nu kaopat. nu kaopat teh naonnya euy? Urang teh boga kabogoh randa ye. Supaya langgeng kitu euy kumanya ke. Tiwi kok kelaku maneh, sarajan ditinggalkeun ge pan maneh geus bareng ngasaan. Cepon, Naon we? kunaon ku ngalamun wae? Aing nyeri hate le. Jadi hate kusaha? Ku salaki. Di kumaha? Aing ditelapung bujur. Cepon, lamun ditelapung bujur ku salaki, ulah nyeri hate maneh teh. Aha. Cepon, surga yang sudah berumah tangga itu ada di telapak kaki suami. Jadi Cepon tajong bujur berarti teh tendangan dari surga. Goblok. Siapa kamu wae nyarita teh nggak bisa sih ada cerita eta. Udah lah. Oh, telapak kaki ibu aya konon. Rek, Naon? mana apa tuh? Kapal naon? Awewe teh ibarat radio. Maksud maneh? Iya mikna, iya powerna. Cik, urang hurungkeun ku urang Cepon. Ningan teh hurung Cepon. Nya moal hurung saya teh bagug. Cocolok sia teh tadi asupkeun kana sorok aing. Rek, Naon? mana isu rek camping? Odok Cepon yang baturan. Ka mana? Ngajak naik gunung mana teh? Sia jauh-jauh na ka gunung hayang labus ka jurang terus paeh sia. Ulah gitu tuh Cepon, geus kumaha tuh? Mending ge sia teh naik gunung aing.
di nurag-rag ka jurang kenikmatan. Sama kaseuring bener. Ngetrek goblok. Biasanya honingan. Cepon, Naon? nanya awewe amun rek keluar gitu mun keur main jeung salaki sok muntang tipe pereket. Nya heuh atuh we, bakat ku nikmat. Heuh cek aing mah kalem we, atuh da lain ti guling atuh. Siap pasti ngerasakeun wae. Tuh aing teh ngarasakeun. Oh, sok sia teh. Usaha ieu. Bonta ingin nyaho. Cepon, Nane, nanya awewe mun rek keluar sok muntang gitu tipe pereket aing mah. heuh sia teh dan nikmat. Kayak mang lainnya. Heeh, udah nikmat. Gitu. Heeh. Pasal lain. Bener, heula. Sok. Cepon. Naon? Nah bener lalaki anu sok ngalamotan momok awewe eta teh calon penghuni surga. Ya bener atuh le. Nah bisa gitu Cepon. Kan momok aing teh surga lalaki sia teh. Oh, mantap dilamotan gitu. Atuh dah nikmat sia teh pas tubuh wae sia beuki oge. Goblok. Setan. Le, Naon? mana beja nang boga kabogoh deui? Heeh, Cepon euy. Kanggi di mana mana? Biasa Cepon di sosmed. Tah, kemah mun mana ketemuan deui, ulah loba tatanya. Langsung we ku sia teh bawa, langsung we ewe da sia teh geus kalolo. Sama bejaan teh nya.